yang Tadi tawa. mana gaya lu dulu. Om, mana om? Tapi masih parahan Pangrango deh. Tisnya masih Pangrango, sesikan ya. Pangrango mah urang ngeberang kene geus nepi ngaco. Hah? Non? Non gitu? Enggak, buat di luhur. Iya, karena rekam lah ya mah. Hmm? Saha nu nunana kita? Saha nu nunana? Minum teman saha? Heh, nyamu kapanggih atuh itu apa mah? Padahal iya aya. Ya oke. Tadi itu dong, kali ya. Alhamdulillah. Oh, ketemu lagi kita. Doksa eta teh. Kedua hiji ya kan. Hiji we nu eta mah dibentang alusna sa. Iya. Ya heuh. Ari di eta mah engke moal katingali eta mah. Apa itu? Geus mah ringakeun deui wae.
Nya. Yang digunggur itu. Apaan ini? Kapuncak gede ayeuna teh. Bayangkeun bro, ngamatkeun nepi ka alun-alun Surya Kencana nih jam 2:30. Tuluy sahur. Jeung oncom ke Sukro. Ramo baal ge kuat pakai ngaracik sangu tuas. Aduh. Iya mah namatkeun teh luar biasa. Gunung Kenang lewat. Tapi waktu mah sakedeung. Doi. Waktu mah sakedeung tapi itu juga ka sok. Itu siga ka Gunung Kenang. Gunung Kenang teh jam sabaraha eta teh setar teh? Naon? Leuwih lah. Tengah 2-an teh. Oh, lohor mah ke Cikurey nya. Cikurey lohor kan nepi jam 8. Tah kan puting teh jadi tukang milem. Tuh asup-asup. Nyangan ongkoh pang-pang nama. Kamari teh ngamimitian nikreuh teh jam tos asar lah set hujan paksakeun tapi lah antara pos hiji jeung pos 2 keberet teh hujan gede dordar gelap di jam 5
Raat-raat jam 8. Jam 8 tah. Mamimitian deui ini kreuh. Aya meureun istirahat. Istirahat lilana teh paling sabatang. Maroko teh. Tapi kapos. Alun-alun Suraya Kencana teh jam 2:32 menit. Janari tuh lalai ge eleh tuh. Lalai mati puting liar tara mau mawa carrier ini. Oh, 30 menit. Mas 2 jam setengah. Mas 2 jam setengah ya teh. Can nepi-nepi. Iya Gus, aya sungit-sungit mah. Uy. Ganti dulu uy. Aduh, kira-kira nih nyariin aku nggak ya? Kalau nggak ada aku naik lagi nih. Video. Wow, senyum pesawat Den. Arek. Di sini penting. Hah? Nah, eta dah hurung kan. Hurung.
Sugan teh laut nila. Si Koreng teh pindah teri. Kalau demi konten bisa ya. Udah. Demi konten bisa. Ranjak sendiri masih pasti. Enggak lah bete. Sugan teh tauk nila si Koreng teh pindah teri. Sugan teh arek satia Cakep. ngadon kelayang. Bro, ih kemana? Jadi hilang. Eta rek keluar tema di Oh, salah jalan deh. Itu terus. Si Itiu katanya mau ke Gunung Gede. Nih, lagi di jalan. Nih, om yang ganteng tuh. Gimana Buma? Pada dia bejakeun kalau pada dia. Si Di kamari lelompangan. Beres ya. Bawalah ke barak. Kaliwar ya ada ulin. Nepi. Pucuk, pucuk. 3 menit lagi. Lujung Sumping di puncak Gunung Gede. Lawan Kisaraya anu parantos. Lalek lok urna. Aligoto. Ayo, 20 langkah lagi. Asa kompeten dry. Kirain teh. Bro, kirain kopi teh matang teh. Bro, tuh bernongol. Kiri. Santai-santai lah. Tuh bisa. Ulung Salak, Kalibun Salak, Pangrango. Gunung Kelembut.
Lah kalau masih. Ngobrol berat. Oh, kali ini. Kawah. Kurang. Tempat camping mah begitu, uy, sur camp.